Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadayana, patepang deui sareng abdi Sahira. Dina denget ieu simkuring bade ngadugikeun kayaan Masjid SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Supados langkung jentre, hayu urang ningali kayaan masjidna. Hatur nuhun ke studio anu parantos masyahan waktosna ke simkuring. Ayeuna simkuring bade ngalaporkeun ngeunaan Masjid SMA 4 Tasikmalaya. Pamirsa warga sadayana, ieu masjid anu aya di lingkungan sekolah SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Aya Al-Qur'an anu disimpen di nara kaca. Sareng ieu tempat imamna. Teras kaluhur ka lantai 2na aya hiasan lampu anu ageng tur indah. Aya tempat pananti wudu, las pagigir-gigir sareng WC. Di lantai kadua katingali kalapang sareng katingali kahandap jalan raya. Mung sakitu laporan ti simkuring Rosiana salaku reporter sareng Ragil salaku kameramen ngalaporkeun ti Masjid SMA Negeri 4 Tasikmalaya diuwihkeun deui ka studio. Asal yang habis kali teh digana malah mau ngaleut susu raos pisan naon nya susu anu gampil tuk praktis. Ayam kita ayo bang mil kita permen susu mil kita sanes susu biasa. Patepang deui sareng abdi Sahira. Dina denget ieu simkuring bade ngadugikeun kayaan lapangan SMA Negeri 4 Tasikmalaya. Supados langkung jentre, hayu urang ningali kaayaan lapangna. Hatur nuhun ka studio anu parantos masihan waktos ka simkuring. Ayeuna simkuring bade ngalaporkeun ngeunaan lapangan SMA 4. Pamirsa warga sadayana, ieu lapangan anu aya di lingkungan SMA 4 Tasikmalaya, Kecamatan Cihideung, Kabupaten Tasikmalaya. Parantos katingali ku urang sadayana. Ieu lapangan cukup lega. Aya gawang sareng ring basket. Di lapang katingali kelas anu luhur. Sareng di lapang aya gazebo paranti calik. Suasanana tiis lantaran aya tatangkalan. Mun sakitu laporan ti simkuring Ragil salaku reporter sareng Rosiana salaku kameramen ngalaporkeun ti lapangan SMA 4 Tasikmalaya. Diuwihkeun deui ka studio. Hayu urang ngadamkeun salah sareng teh kelas. Kombinasi nu sampurna dina daun teh asli nu kualitasna sae sareng 100% gula asli nu didamel dina kemasan teh gelas cup nu praktis tur eusi leuwih seueur. Pamirsa rupina mung sakitu pidangan warta dina denget ayeuna simkuring Sahira. Seja amit mungkur, amit mundur. Nadahapunten dina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.